Hayangan kawin si Cepot teh. Ari gara-garana sababaraha kali ngimpi papanggih jeung putri geulis ngakuna ngaran Dewi Lailasari. Asal nagri Tenjomaya, tapi ku Semar boro-boro dipupujuhkeun dihaminan oge henteu. Balukarna si Cepot kageringan langlang lingling persis jelema kurang saeundan. Kudu dikumahakeun atuh si Aka teh ema. Si Dawala ngadu ka indungna Nyi Dewi Sutiragen. Da ku bapa mah geuning anger diantep. Nyaeta atuh bapa maneh ngan ka emah nu tara ngantep teh. Emak omandulan pinande. Nah holos-los kadinya. Nya bapa maneh mah kan ka anak teh siga nu teh nyaah. Cik sugan ku emak nurut geura ku mamah komo mun rada diancam mah geura. Ma api-api dek kabur. Si Dawala ngangsonan. Nya kan di mana bapa maneh ayeuna? Itu di kebon. Geujelik Sutiragen turun ti imahna. Kicir muru kebon. Kasampak salakina siga nu keur ngalamun. Piuk nyarande kana tangkal nangka. Panonna melong ka luhur, leungeunna numpang dina beuteung burayutna. Beungeutna nu kawas bal-baliter. Dipapae si irung badag jeung sungut cewau. Katempona ku Sutiragen mah Semar teh kawas dewa Kamajaya. Anu matak manehana teu weuleuh kagegeloan. Tapi dasar Semar lain sawayang-wayangna. Dina naha-naha ku pamajikan teh kalah darmalik ambek. Sutiragen sirikna dicarekan lak-lak dasar. Tapi nu dicarekanana mah kalah kabunga hartina omonganna didenge. Kahayang si Cepot pasti digugu. Nya meh tamat ngaretena. Semar nyampeurkeun si Cepot. Turun seh, lamun diturun tak kakalapana ku aing dibekok. Kuing turun tapi kawinkeun ka Dewi Lailasari. Moal, turun, moal. Kitu jeung kitu bae taya nu daek ngalehan. Tungtungna tak kakalapa ku Semar dibekok tarik pisan. Bekok Semar teh sohor ka dina-dina, kanjat ka eundur jagat oge. Si Cepot dipeparekeut kana barang bang kalapa, tapi weleh ku tarik-tarik ngabekok Semar, si Cepot kabur ka bawah angin. Baring supagi bakal ragrag di nagara Tenjomaya. Ari bapa marane ge sarwana aturkeun lanceuk sia. Duanana dibekok deui ku Semar, biur ngapung ka bawah angin, sarua baring supagi bakal ragrag di nagara Tenjomaya. Rengseng ngabekok anak-anakna, nu ngalantarkeun ti luanana halibet. Semar nyalukan Nyi Sutiragen. Abang awewe sajati age-age nyamperkeun bari mekel budi pikayung-yungeun. Tapi ka awak Semar ting sariak sabulu-bulu. Kumaha onan jelema salatri. Pokona nenjol sikep Sutiragen ka Semar ulah manusia. Dalah sinem pohara sirikeunana. Bapa rek init nuturkeun barudak, kade mah salila ditinggalkeun ulah salingkuh. Amit-amit mama ngijing sila bengkok sembah iraha bapa bade angkat. Ke sakedeung deui ayeuna mah hayu urang gogoleran heula mumpung eueuh barudak. Caturkeun si Cepot, tuturkeun ku si Dawala jeung si Gareng. Ragrag di nagara Tenjomaya. Ragragna deukeut alun-alun. Kumarehanana katempo jelema-jelema ngaraliut bari henteu eureun-eureun. Salusurakan, sing horeng keur aya sayembara. Nyaeta nyayembarakeun anak Kitogog teh Mantri. Ngaranna Dewi Lailasari. Teu kudu dicaritakeun deui kumaha geulis-geulisna eta anak Togog. Teu eta wae lamun manehanana kokojayan, cai teh ngadadak hinyai anu kapentrak panon poe. Awakna langsung nyaklek kesangan. Para raja jeung adipati ti salaweng nagara hiji ge teu aya nu kuat nadah wewesan lakat Tambilung.
Kabeh taraluk bubar katawuran antukna sayembara kapaksa ditutup. Ngan barang rekpok pisan, jaka tambilung nutup sayembara, si cepot gancang ngagorowok. Heula, kuring rek nyobaan miluan sayembara. Maksudna maneh mika hayang adi urang. Leres, boga duit teu? Nyaeta henteu. Is teu bisa atuh saperti nu geus-geus memeh milu sayembara kudu masrakeun heula panglamar mangrupa duit emas. Kumaha lamun norokeun pati? Teu bisa mayar kula ku duit emas. Tambilung keukeuh cepot jeung adi-adina bingung. Tapi sabot kitu kawas aya leungeun gaib neuneun duit emas ka saku calanana si Dawala. Eta leungeun teh sebenarna leungeun Semar. Dawala kaget aya duit emas loba. Terus nyarita ka lanceukna. Tah ka kabeneran uing mawa. Mikeun duit ka lanceukna. Si cepot gancang masrahkeun duit emas giliran si jaka tambilung reuas tok deui ngomong. Sakitu mah kurang keneh. Semar neuneun deui duit emas kop ku si Dawala dicokot. Tuluy dibikeun ka lanceukna. Kurang keneh cek tambilung. Kumaha Dawala aya keneh? Si cepot nanya ka adina. Teuing atuh Kak. Semar neuneun deui duit emas. Kitu jeung kitu bae nepi ka si tambilung kapaksa narima si cepot miluan sayembara. Si cepot begalan pati, tapi sakali ditajong ge si cepot teh langsung ngaringkuk. Tiluan baradami, akhirna milih rek baralik bareng, rek indit. Datang Semar nyarekan ka si cepot. Teu boga ka era, ari karep gede hayang boga pamajikan, tapi kawani eueuh kawas lain anak Semar wae sia. Ari bapa lain kuring teu boga kawani ngan tingali bae ieu tapak najong si Rikna teu matak tulung. Heug ku Semar ditempo. Paingan atuh kop Semar nyabut ku kuncung salambar tuluy dibikeun ka si cepot. Barang dicabut rupa jadi sabangsa halu. Kebukeun ku maneh ya. Ender deui patutunggalan si cepot ditajong ku Tarumpa Sakti. Tapi ayeuna mah teu naon sabab geus dialmuan ku Semar. Giliran si cepot males, langsung si tambilung ngarumpuyuk. Datang togog terus dicagerkeun. Ieu lawanan si laing mah, bapa rek nitis kana awak maneh. Saharita togog miraga sukma kana awak tambilung. Si tambilung maju deui, habek digebuk ku si cepot, tapi teu karasa nanaon. Sabalikna, barang diciduhan, si cepot ngarumpuyuk. Enjo anakna ngagoler, Semar buru-buru nyamperkeun, tuluy dicagerkeun. Kurang ajar si togog. Giliran Semar miraga sukma kana awak si cepot. Nu ngadu jajateun rame pisan sarua tonggo. Akhirna togog ngaku eleh sarta masrahkeun anakna ka si cepot. Ora kaya Dewi Lailasari, kajen rek labuh pati batan daek dikawinkeun si cepot. Tetela wayang oge apa kanu kasep mah nya, sing horeng boga keneh tetenjoan. Ngadenge manehanana ditampik sapajodogan, si cepot langsung ceurik ka nyanyerian. Malah rek sajungjungeun balik. Gancang ku Semar di parancahan, saharita awak jeung rupana robah. Cepot malih warni jadi satria nu kacida kasepna. Karana oge diganti jadi Hayang Sukma Wisesa. Dewi Lailasari ayeuna mah nu kaedanan. Geus kitu mah tuluy bae dikawinkeun. Satahun ti harita Dewi Lailasari ngalahirkeun anakna lalaki. Pohara kasepna lir bebelahan terong jeung si cepot nu asli. Dingaranan Sanghyang Sanggalangit. Bareng jeung gelarna Orok ti Lailasari, beungeut katut dek-dek pangadek si cepot pulih ka Jatimulang deui, ka asalna jadi cepot alias Astrajingga. Eta nu ngalantarankeun Dewi Lailasari pondok umur maot gara-gara riwas nempo wujud asli salakina nepi ka jantungna murag.